Diriwayatkeun Allah Subhanahu wa taala masihan wahyu maparin nya wahyu ka Nabi Allah anu namina teh Nabi Uzair. Sa Nabi Uzair teh? Nabi Uzair teh salah sawios nabi ti kalangan Bani Israil. Nabi Uzair teh anu kadituna dina riwayatna teh dianggap anak Tuhan ku bangsa Yahudi teh begitu. Dia upami Nasrani mah nganggap Nabi Isa kan sebagai anak Tuhan teh gitu. Tari bangsa Yahudi mah bangsa Bani Israil nganggap anak Tuhan teh kan Nabi Uzair gitu. Nabi Uzair gitu. Tah eta teh salah sawios naonnya faktor-faktor anu ngajadikeun orang-orang Nasrani gitu khususna nu zaman ayeuna jeung bangsa-bangsa Yahudi terus kaluar tina ajaran tauhid anu bener gitu. Terus kalebutkeun golongan jalma-jalma anu musyrik gitu. Naon sababna geus leungit tauhidna. Sabab nyakutukeun Allah jeung Nabi Uzair meureun lamun bangsa Yahudi mah. Gitu. Lamun Nasrani mah nyakutukeun Allah jeung Nabi Isa. Disatingkatkeun gitu mah nya Allah aya anakna gitu. Pan urang mah jelas lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Eta di antara titik kesesatanana gitu. Yahudi sareng Nasrani teh eta di antarana. Ya Nabi Uzair teh engke anu dina kisahna teh ieu Bu di kulemkeun ku Allah Subhanahu wa taala salami 100 tahun. Upami Ashabul Kahfi mah 300 tahun, upami Nabi Uzair mah 100 tahun. Jadi anu dikulemkeun lami teh dugikeun ka ratus-ratus tahun eta tah dina Al-Qur'an. Al-Kahfi dina surat Al-Kahfi Al-Kahfi. Jadi Nabi Uzair mah 100 tahun. Anjeunna teh naon nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala supados naon nembongkeun kana kakawasaanana gitu lah kira ngalangkung kitu bahasana teh. Ngalangkung ka hiji bangunan-bangunan anu tua kacapean anjeunna teh kitu nya. Anjeunna teh kulem. Tah kulem eta teh 100 tahun. Begitu nyaring teh bangunan tinggal puing-puing na wungkul. Sato anu ditunggangina teh tinggal tulang belulang na wungkul. Tinggal bubuk-bubuk na wungkul 100 tahun atuh gitu. Pokokna mah urang lembur mah leungiteun lah pokokna mah tos nganggap maot gitu. Terus ku Allah Subhanahu wa taala pasihan deui kahirupan digeuingkeun gitu tina kulemna teh. Terus ku Allah Subhanahu wa taala harita dibere naon? Ninggal ku Allah Subhanahu wa taala kumaha Allah ngajadikeun tulang belulang teh kembali deui utuh Bu prosesna teh. Jadi jiga proses mundur teh geuningan gitu. Sakedik-sakedik si tulangna teh rarapih deui, terus nararempel deui si kulit-kulitna teh gitu. Langsung kasaksian dikieuna gitu ku Nabi Uzair teh gitu. Bikin ka kitu pan. Tuangan-tuangan bakal teh wareuteuh deui. Nah begitu wih ka ditu kalemburna teh tos teu arai atos teu kararanaeun atuh saha gitu. Tah gitu. Ta ayeuna kumaha ya dauh wahyu ka Nabi Uzair kumaha kieu. Ya Uzair idza adnabta danban sagiran fala tangdur ila sagiri. Wangdur li man adnabtalah. Wa idza asabaka khairan yasir fala tangdur ila sigarihi. Wangdur ila ya man razaqaka ya Bu. Ya Uzair lamun anjeun berdosa kana dosa anu leutik gitu. Maka ulah ningali kana leutikna eta dosa. Tapi tingali mah saha anu didorakaan ku anjeun? Nyata Allah teh. Jadi dosa leutik pelajaran pikeun urang, ulah ditingali leutikna eta dosa. Tapi tingali mah saha nu ku urang dijieunnan dosa teh? Saha nu ku urang didorakaan teh gitu. Jadi ulah ningali dosa leutikna tapi ningali saha? Allah Subhanahu wa taala anu ku urang didorakaan gitu tina dosa leutik eta. Gitu. Padahal kan sebenarnya mah dosa-dosa leutik teh lamun harita sakali dilaksanakeun meureun gitunya dosa leutik. Lamun dilaksanakeunna terus-terusan mah geus lain dosa leutik deui atuh. Naon margina? Jalmi anu
anteng lina dosa leutik eta teh manehna geus leungit kasieun ti Allah teh Bu. Geus henteu mengindahkan gitu kana panyarek Allah. Cek kasarna mah teu ngahargaan Allah gitu. Anu geus nyarek ka anjeun supaya ninggalkeun dosa-dosa. Ieu rasa maneh ieu mah ada dosa leutik ieu eta teh sarua jeung kumaha nyapelekeun kana pepeling-pepeling ajaran-ajaran Allah. Matak sabenerna mah dosa-dosa badag keneh we gitu. Sapertikeun artos receh ya. Dipandang leutik sederhana tapi lamun dikumpulkeun manepikeun ka sakarung 2 karung 3 karung gitu. Receh teh geuning anu koin teh pan tiasa diangge. Meser motor-motor we mah gitu kan gitu. Jadi ulah nyapelekeun dosa ahli. Tingalikeun mah eta saha dat anu ku urang didorakaan teh ku dosa-dosa urang nu leutik teh cek urang leutik. Saweuhna deui kieu jeung lamun anjeun gitu kakeunaan ku kasaean anu leutik sederhana gitu. Aya tiba-tiba meunang milik teu pati ageng gitu. Nya atuh kumaha nya aya ical galeh atawa urang bisnis untungna aya mah aya ngan alit ulah ningali kana alitna cenah kitu tah. Kumaha atuh tingali mah Allah anu Maha Agung anu ngarizkian anjeun. Gitu. Tingali anu ngarizkianana ulah ditingali rezeki anu saalit. Gitu. Alit-alit ge pun urang mah teu bisa nyieun atuh gitu. Ditingali Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ieu teh kan naon pelajaran ieu teh tingkatan aya naon aya dina tingkatan jalmi-jalmi anu heeh sanes jalmi-jalmi biasa. Jalmi-jalmi anu geus sering tapakur gitu. Anu naonnya geus tiasa naon ngahontal kana darajat katakwaan anu luhur lah gitu. Nu geus ihsan teh ya gitu. Eta di antara itu. Gitu. Gitu tah. Naon tah. Sakedik deui Bu, sakedik deui. Sakedik deui